geus pungcemis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodo teh. Jarawat bani beureum kieu pencet gitu. Sieun peuri antep wae sangaragokan deui. Tapi ke asa jadi nyari keun urang ingkeun nepi ka asapna. Jiga cinta kuring anu ayeuna keur ngacambah kaluar dina kulumuna. Udag sumorot cahaya ti sok cianjeun. Akang nya geuning jadi panyari kana banget kuring. Anu cek batur mah ngalah ka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan sareng kening mama. Ari gado ngalah ka nini kuring. Naon deui nu siga mama teh nya? Oh nya biwir jeung buuk. Jika kembar kuring jeung mama teh. Tah palebang awak jigana ngalah ka bapa. Malah lebah lempang mah cekih pisan pada ngagarep belai. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa tisah deui ari lain ti bapana deui mah. Nya ti ake kuring cenah tau beda kuring teh kungsi tepang. Anjeunna kabujang ngantunkeun mugi ditampi iman Islamna diasih ke Gusti Nu Maha Suci. Uluh eta saha nu kaluar tina kalakang banget kuring? Walah pake ngalobaan. Ambuing. Oh, kahar ti ayeuna mah. Nya diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta anu ngembat panjang deh, panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan. Eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa terus ka karuhun, ka nini kuring, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya walungan cinta dina diri kuring teh. Nya muhun insyaallah kanyaah kadeudeuh aranjeun baris dipiara dina diri kuring. Walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngapih ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah diri kuring keur remejehna bunga, cinta mekar dinu dada, dibarengan ku jarawat anu melentung dina ieu pipi. Bae geura ngarandakan, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring keun sina ngalir terus ka anak, incu, buyut, bao, terus nepi ka turunan anu pangjauhna. Pancen kuring bajuang sakuat tanaga sangkan kasucian wahangan cinta teh ngamalir nepi ka samudra rahmat Pangeran. Insyaallah ieu jarawat beuki asak, ieu hate beuki nyanyautan. Akang ari ayeuna aya di mana?